Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng santen, wilujeng patpang di channel IHRT. Dina kesempatan ieu bade medar ngeunaan kaulinan barudak. Naon atuh ari kaulinan barudak teh? Kaulinan barudak teh sabangsa kaulinan anu biasa sok dipaenkeun ku barudak di lembur. Biasana dimaenkeunana di halaman sekolah, ya di halaman imah, ya kadang-kadang di palataran gede di lapangan anu biasa sok pakai ulin barudak. Nah, kusabab mainna di wilayahna atau di lemburna sok disebut wae eta teh kaulinan tradisional. Ya. Cing naon bae atuh contona loba ya kaulinan barudak. Di Cirebon aya gobak sodor, aya galah asin, ya. Atau di wilayah Priangan aya congklak, aya ngadu siki asem, aya ngadu karet, aya ngadu kaleci, aya gatrik, aya ucing sump. Naon atuh manfaatna kaulinan barudak teh? Nah, salah satunya nemukeun aspek kognitif dina kamampu siswa, yaitu ke siswa diharap bisa parigel ngamaenkeunana atau praktekna. Salajengna dina kaulinan barudak oge ngandung ajaran moral, pesan moral, seni, ya aya oge anu patalina jeung pendidikan. Manfaat nu sanesna nyaeta kaulinan barudak ngandung pesan-pesan moral ditepikeun ku masyarakat ngaliwatan eta permainan. Lamun ningali tina manfaat di kaulinan barudak, urang jadi kagugah kumaha hayang bisa nemukeun deui manfaat. Aya sabaraha bisa dilakukan. Kahiji, kolot-kolot urang ngajarkeun deui kaulinan barudak anu zaman waktuna dimaenkeun ka barudakna langsung. Nu kadua bisa oge ku cara ku guruna diajarkeun praktek kaulinan barudak anu pernah kalaman atau anu luyu jeung buku nu aya ya. Eta salah sahiji tarekah salian teh eta mungkin bisa wae pamarentah ngayakeun lomba-lomba mangrupa kaulinan tradisional. Yang geus loba digalang ku televisi swasta ya, lomba-lomba kaulinan tradisional. Mung sakitu materi dinten ieu, mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.